malah itu kan duit orang ya, daripada dibelikan kopi mah mending balik weh. Buah edan sugannya menilila budak teh. Kade langsung kabur deh. Asa kuli lah Mang Sakir balik teh. Dih nilila. Masalah nama Mang Sakir ya teh, duitnya salah dibikeun deui. Nyata duh aing jelas-jelas Mang Sakir ya. Terus kumaha eta da bang sore deh. Geus aya mah urang balik we lah. Da si Sakir mah geus moal ka dieu deui. Buah edan euy. Rek macul kalau kapacul. Geus aya mah urang balik we lah. Hayu. Geus burit oge di. Nyata ya. Magrib. Yuk, kenaon mana isuk-isuk ngesulang-ulang pas hayam kuluk wae. Mana mah bisa bae Sardi Yo, mana teh? Kamari ge hayam urang isuk-isuk ngalamun teh soalna pae. Buah edan mana mah Sardi. Duh bukan. Kunaon atuh Cuk? Biasa Di. Masalah budak euy. Tilo leutik nepi ka gede teh ngalah bikin alus kalakuan teh. Nya sing sabar we. Karena oge budak, kumaha deui atuh. Heueuh sih kitu nama. Ka dieu lah Di, urang hayang nyarita geus sakedeung. Cuk. Aduh, sok carita naon? Rek kopi mah Di. Moal ngopi wae urang geus 5 kali di mah ge kopi hideung sing poek. Wah edan, bener teh. Bener aslina sok rek nyarita naon. Kieu euy urang teh ngawarah budak teh geus bingung Di euy kudu kumaha gitu nya. Kieu we ya budak mah cek urang mah kumaha mau dipasantrenkeun ka Banten. Kela. Pasantren. Tapi heueuh nya. Bener lah urang pasantrenkeun lah. Meh rada bener teh budak teh. Ya cek urang mah kitu. Jadi ngarakeun wae ka kolot teh. Nya geus lah, nya arek dipasantrenkeun. Setuju urang pasantren mah. Urang mau lila-lila ye. Ka mana? Arek macul ka sawahnya. Hayu tuh nya. Nuhun Di. Ayo. Kenaraon Jang? Biasa emang ke nongkrong. Eta mah mau pacul tas di mana? Geus macul di sawah amang. Amarek balik ke nya duh. Ieu capek loba pagawean. Ayo. Kela maknya budak ora nongkrong kopi rokok ngerakeun wae aing Nya eta kan teu aya kopi naman. nya meuli di warung Padang masyarakat puguh mang gitu teh. digawe teh aduh aing budak ngora kuntang lantung ieu Nah eta mah geus aku zaman ayeuna mah yang ngasuk gawe teh kudu ku duit wae. tapi zaman ayeuna mah hese nya geus saya ngopi mah yang ieu amang lah Bener itu mang. Traktir. Ayo arek teh bang kopi-kopi wae mah ayo bro Wow, berangkat Bew. Ayo. bro Bener mang ya. bener Mereka mana maneh Malik? mereka kaler arek tempat barudak Ayo atuh bareng. Ayo. Yang senongkrong euy. ayo mang bawa ke kamarana pur Lik. Sasalina sok loba ayeuna meni sepi barudak teh. pur Anjir. Duit euy. Balik. Tuh si Opik ngali. Kenaon? Mangke duit segala nama sopi kan. Emang kalah. Jika anu murah deui itu duitna euy. Cocok lah. Lumayan ya. Bro. Lumayan dia. 4.000 ya. bener rezeki anak soleh poe ayeuna mah kopi menang ieu menang di Mang Sardi
duit nang manggih 15.000. Dua nala bieu nama jeung nangan kenteng. Oh Si ya benar. leungit. Di kayak duit kurang. Oh benar. Ya kenapa? Dia kemana sih mana? Lumayan yang ngopi ya mah. Lumayan euy, gak duit ya. Amir, bolong pesat lagi euy. Bawa murah duit itu dan apa. Janganlah. Bi, ring, manggil duit orang teh euy. Henteu pik, naon kitu? Duit orang murah euy. Bag di mana Bang Pik? Buta apa orang ge? Yo, mun manggih duit mah teh nyangan kenteng, da kenteng mah ciduhan. Tangke teh si kentengna tuna di nu duit anu urang manggih. Kos kurang atuh. Mending mana apa, Bi? Orang manggil duit. Kapan ku urang? Ucakot Pik, bata di murag deui. Har, atuh bisa, ring. Atuh mah duit orang. Ah, mana ge nang mangge ya atuh Pik. Ye, manggil nama 10.000. Nu 5.000 nama duit orang teh mah. Adekeun tuh nu 5.000 na. Ah teu bisa isi ciduhan di kentengan, Bi. Ya ho. Ayo leng ah. Ka pos. Urang kitu. Gitu sia. Ujakeun sia bapak urang. Tuh, gini, si Robi jeung si Deling, Lik. Oh benar kur. Tuh, terus nangga si Marik jeung si Sakur, Bi. Baiklah ayo. Widih, di marana, euy. Semua kopi di warung. Kopi naon atuh, euy? Tangongkeun beu. Aduh, Bisita matuh. Wah edan, sugan teh geus ditinyu. Di warungna euy eueuh cik panasna. Oke. Tuh, main maneh boga duit. Sasareuna oge tara meuli kopi sok menta wae. Iki nang pamere Mang Sardi. Oh, nyapaingan atuh. Geus eta mah. Tinyuh nam. Kayak mah maneh, Bi. Atuh orang baik nya mah. Ah, eta kan deui. Kadi deui lah tuh. Ieu da hangaropi kan. Baik nya. Heeh. Gelas sama mau gelas hingga bising tuh balik deui ya baru dah. Nah. Kayak apa gelas lah. Udah tinggi. Gila nih. Anjir. Peak gasna. Masih baleui di. Baiklah. Penting ngopi barudak mah. Ngomong oge baiklah. Da gasna beak atuh da kudu kumaha kata tangga areueuh nyata. Sing dilaeung ulah. Sana. Bali. Baiklah. Ya kopi teh. Widih, mantap ya. Lah, kopi teh asa baleui kieu ya teh. Eueuh cik panasna, gasna beak euy. Wah, edan euy biu. Sia mah rupa-rupa wae, euy. Penting mah ngopi lah. Bener Bi.
Tah, ieu teu resepna urang. Lamun rek nongkrong tong nyonya HP. Lamun rek nyonya HP mah di imah we lah tong nongkrong. Heeh, hampura tuh mang, sautik. Ya, geus kieu aya nama urang yang perjanjian. Lamun rek nongkrong, HP-na kumpulkeun di tengah, ulah dicocok, meh aman lah. Besok apa mang? Besok tuh mang, tuh. Wih, kena nongkrong euy. Mang, tadi ya, ngopi ayo. Siap. Kalau eta HP kunaon digunukeun kitu. Biasa perjanjian syakur. Duh, aya wae budak teh namanya. Oh, nyata mang lah. Emang geus kontak di mana? Sagagah kitu. Biasa lah si kota dengan si Sakir. Emang rek naon sih Syakir ka kota? Rek gawe jangan kena jauh. Pantesan atuh tara keluar. Heeh, tara rek gawe jangan tadi isuk ngomong, minta dianterkeun. Kabalik kieu. Kopi teh mang. Minum we mang lah, terbang ngomong. Tenang ganteng jangan marah-marah. Nanti gantengnya hilang. Nis ah, rek ngojek deh namanya. Heeh, mang. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Salam. Apa saya di sana ya? Duh, orang. Seberang dicokot. Atuh euy. Mai bebe teh nelpon, si teu diangkat si ngambek juga. Heula geus perjanjian. Tuh euy preset euy, mai bebe dia nelpon. Hahaha, sia mah ari banget we serem ku awewe sieun. Kandai mang lah. Tah marah wae atuh ganteng. Nanti gantengnya hilang. Kelak. Kopi teh sabaleui kieu teh. Kan bae. Tat anjing murah.